Sampurasun si peucang jeung biruang. Aya hiji biruang coklat awakna lintuh, manehna sok kataji lamun ngadenge manuk ricit disarada nyanyi galung bira. Biruang hayangeun bisa kakawihan jeung hehewetan, tapi manehna teu mampuheun. Dina hiji poe manehna kalangsu di kebon deukeut pilemburan. Manehna ho'okeun nempo budak angon anu keur niup suling, sorana halimpu naker. Biruang balik deui ka leuweung tuluy nyaritakeun pangalamanna ka si peucang. Hiji poe peucang ulin, manehna nepi kana dapuran awi. Kusabab cape manehna ngaso di tempat eta. Keur kitu kadenge rereketan sora awi anu lumayan halimpu, sanajan teu halimpu kawas sora suling. Ngadenge kitu bijil sipat jailna manehna boga maksud ngaheureuyan babaturanana, nyaeta si biruang. Si peucang lulumpatan neangan biruang. Akhirnya si biruang kapanggih keur mandi di hiji talaga. Cang, yap urang ngeueum hawa kacida panasna. Hei biruang, ceuk peucang, apanan anjeun resep musik? Hayu milu ka kuring, urang tuduhkeun konser musik anu alami pisan. Wah nu bener cang, hayu urang indit. Ti kaanggangan biruang ningali peucang bangun keur niup suling tina awi. Cang, tibatan kuring ukur nempokeun, ajarkeun kuring maen suling, ceuk biruang bari ngadeuketan peucang. Heug bae sok elelkeun letah anjeun, tapelkeun kana sela-sela suling awi anu pancang ieu, ceuk peucang. Peucang gura-giru ngaheot ngageroan angin. Teu lila ti harita angin niup ngahiliwir, cukup keur ngenduk-ngenduk tangkal awi ngereket nyepet tungtung letah biruang. Biruang ngajerit nyerieun untung manehna gancang metot letahna. Si biruang sadar yen dirina geus dibobodo ku si peucang, tapi manehna teu ambek sabab reketna sora awi teh memang kadenge halimpu. Si biruang nepi ka sare Tibra ngadengekeun sora awi rereketan anu kadenge halimpu pisan. Sekian dari saya, terima kasih.